Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dina ieu pangaosan disebat nama nuzulul Quran bari tafarukon para santri, tapi simkuring moal langsung nyarioskeun ngabahas masalah lungsurna Al-Quran. Sugan kabujeng waktosna eta mah engke bae dipengker. Ayeuna mah urang nyobi-nyobi luyu sareng ukuran simkuring dongkap tidayeuh ka dieu panyawat urang dieu peryogi disuntik ku bahan nu parantos ku simkuring disayogikeun. Nyaeta urang nyoba-nyoba ngabahas masalah ridho, tangtuna ge ridho Allah. Sababna simkuring ngabahas masalah ridho anu kahiji mah tangtu bae dengan tadi ge diaos la ilaha illallah la maksuda illallah. Teu aya hiji tingkah laku jeung teu aya hiji nawaitu nu dilakukeun ku jalmi mukmin muslim iwalti rek mudag-mudag karidhoan Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua pangna simkuring ngabahas ridho patali aya nu naros kapungkur nalika simkuring ngajak nganjang ka nagara deungeun-deungeun. Ketua Persatuan Umat Islam di Nagara Batur naros ka simkuring. Pertarasanana luyu jeung pertarasan salah sawios ajengan tadi nalika ngobrol di lebat bumi ajengan. Naon sababna Tuan Ghazali kitu pokna. Dina zaman kiwari itu jelema keur mejeuna sono bogoh kana agama Islam. Baheula mah hadis jeung Quran teh siga milik santri jeung kiai. Ayeuna mah tukang obat di sisi jalan oge teu weleh ngadalil. Baheula mah ilmu agama teh pabinihanana di kampung. Pabinihan ilmu agama teh di Tanjung Laya di pasantren di dieu. Ayeuna mah di kota ge jelema teh geus sonona kana Quran teh luar biasa. Teu ngarasa isin, teu ngarasa aib. Salah sawios perwira tinggi jenderal diajar alif ba ta sa. Bakating ku sono kana Quran. Baheula mah maca Quran teh ukur lafadna wungkul paralun ari kuduani kurah koreh ka jerona. Ayeuna mah dikarorehan eusining Al-Qur'an ku kolot jeung ku budak. Baheula mah lamun aya kecap ku basa Arab sanajan lain hadis meh dianggap hadis. Ayeuna mah sanajan nongerak hadisna lamun teu puguh rawina jeung sanadna mah jelema teh teu percayaeun. Tegasna dina danget kiwari teh jelema keur mejeuna sono bogoh kana Quran. Tapi naon sababna ceuk nu nanya. Beuki dieu jelema teh beuki sono beuki gebogoh kana Al-Qur'an, naha atuh dina buktina mah jelema teh kalaka beuki jauh hirupna tina Qur'an. Qur'an nama pada maca ku sararea
tapi anak geus diguar eusina bari ngarupakeun parentah atawa panyarek, jelema teh kalah kabeuki tararik lumpat ninggalkeun Quran. Eta pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua ceuk manehna. Ieu teh abad kamajuan disebut alam beunghar. Baheula mah listrik teh tacan dugi ka Tanjung Laya. Di Indonesia nu boga motor teh bisa dibilang ku curug. Ayeuna mah motor teh tepi kana galeng. Kajeun meunang nganyuk bari can punah. Baheula mah televisi teh di urang dayeuh kitu ge hiji dua, ayeuna mah tepi ka sisi gunung. Bari teu saeutik nu meunang maling. Tegasna mah ayeuna teh alam beunghar, ceuk nu nanya naon sababna atuh? Sakitu rejeki keur pada boga, ari jelema bet katempona teh susah kabeh. Kapan hayangna rejeki tepi ka teu dipilih halal jeung haram teh hayang bungah. Ari ieu rejeki nyampeurkeun susah datang. Naon sababna? Urang entepkeun deui pertanyaanana. Ilmu agama beuki baroga sadayana, tapi jelema tambah jauh hirupna tina agama. Malah terutami di desa Pihariwangeun. Baheula mah urang kota teh pamiceunan kagorengan disebutna teh di kota tempat maksiat, ayeuna mah tibalik. Da di kota mah danget kiwari jelema nu tahajud jeung duha teh teu kaasup jelema getol. Da urang kota mah duha 8 rakaat teh biasa, tahajud 11 rakaat ngahiji jeung witir teh biasa. Di desa mah waktu kiwari duka da asana boro-boro tahajud, lohorna ge dihijikeun jeung asar. Naon sababna? Kusim kuring dijawab sababna teh seueur pisan. Jawabanna teh aya jawaban lahiriah, aya jawaban hakikiah. Jawaban lahiriahna mah tong diguar di dieu, eta mah bagian di fakultas. Di dieu mah urang ngajawab bae jawaban hakikiah nu patali jeung ieu pangajian. Nu jadi sabab pokona mah ceuk sim kuring lantaran manusia dina zaman kiwari, manusia sajagat. Kade ulah nyari ati urang dieu sajagat ieu mah. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Dina danget kiwari manusia teh rata-rata keur kalungitan eusi hate. Urang Cicalengka mun disebutkeun leungit eusi hate moal pati nyeri. Da make bahasa diplomasi. Bahasa dibungkusan mun dibodaskeun masih kusim kuring kakara ngagibeg. Leungit eusi hate teh kurang leuwih coplok iman. Salangit teh manusia ayeuna teh. Ceuk nu nanya naon bahayana jeung naon rugina lamun manusia leungit eusi hate. Kusim kuring dijawab rugi 17 kali. Sabab hate teh ceuk Kangjeng Nabi lir ibarat raja. Al qalbu malik. Hate teh lir ibarat raja, pusat Jakarta mun di Indonesia mah. Lain ge raja lamun teu boga wilayah jeung daerah nu jadi bawahanana. Walahu junudun, suku, leungeun, lambai, ilat, kuping jeung paninggal teh kabeh oge bawahan hate. Ceuk Kangjeng Nabi saterusna fa idza shalahal malik, di mana hade hatena moal boa shalahat junuduh, ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge katut reret jeung delekna bakal sae luyu jeung sae eusi hatena. Fa idza fasadal malik, di mana jahat hatena fasadat junuduh, tong ngarep-ngarep teuing meunang kahadean ti jelema nu goreng hatena. Sabab ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge bakal goreng patut luyu jeung kagorengan hatena. Jibeh dah hate mah. Eta bahayana teh.
hate jelema nu sakitu pentingna kosong tina eusi atuh ceuk setan lakadalah. Sabab nu butuh ku lemur matuh tempat padumukan teh lain jelema wungkul, setan ge butuheun. Ngan setan mah ngadegen lemurna teh lain dina Tegal, lain dina sawah. Tapi dina hate jelema setan keur neangan pilih mureun ti baheula ret kana hate manusia kosong tina eusi ngeplak lir ibarat Tegal nu teu kadeuleu tungtungna ceuk setan lakadalah. Leut we ngaleut setan 2 batalion mamawa meteran dikapling we atuh hate jelema teh ku setan nyawayahna total jenderal hate jelema teh jadi kampungna setan. Lamun hate geus jadi lemurna setan ulah kaget leumpangna leumpang setan. Tara hayangeun leumpang lamun lain setan nu ngajakna. Panempokna panempok setan teu hayang nempok lamun lain setan nu nitahna. Pangdengena pangdenge setan teu hayang ngadenge teu betah we. Ceuli teh ngadenge maca Quran teh lamun lain setan nu nitahna. Barang daharna barang dahar panitah setan teu hayang barang dahar lamun lain setan nu ngajakna. Quran digorowokeun dibaca jaba alus sorana jaba hade bacaanana jaba nyaho kana eusina da teu kadengeun teu betah we rungseb kana ceuli teh. Naon sababna? Kapan setan teu betaheun ngadengekeun Quran. Numawi kabarudak ngora bisi hayang nyaho eusi hate jelema entong tuang toong kana bujalna hese. Tempo we tingkah lakuna da tingkah laku teh gambaran tina hate. Tah numawi ulah cekcok teh bisi panitah setan eta teh cekcok teh. Kitu jawaban simkuring. Kanu nanya cek nu hadir di dieu nya atuh buru-buru naon eusi hate nu leungit teh da abdi mah teu rumasa leungit eusi hate da hate abdi mah eusi kan tenan we eusi hate urang ayeuna ngan lain eusi nu pantes dieusikeun da eusi nu pantes dieusikeun kana hate mah ngacleng ti bareto nya naon buru-buru atuh pagojali eusi hate nu leungit teh naon rupana jeung sabaraha rupa teu loba ngan 3 rupa. Nu kahiji eusi hate kaum muslimin nu zaman kiwari leungit teh raditu billahi robba hiji tah. Nu kadua wabil islami dina 2 tanu leungit teh. Nu katilu wabi muhammadin nabiyya wa rasula 3 tah. Ku kiai baheula masok dituluykeun wabil qur'ani imama wa hukma berat teuing tapi kadinya mah 3 nu leungit teh. Kasim kuring aya nu buncelik harita keneh teu rumasa leungit pagojali 3 kecap nu tadi mada abdi ge apal ti bubudak ge diajar ceuk sim kuring kan tenan we tina bibir mah teu leupas da ngacelengso teh tina hate. Nu matak abdi mah tina hate ge teu rumasa leupas da unggal poe ge diwiridkeun. Ta bisi nu hadir di dieu sami jeung nu nanya ka sim kuring kapaksa urang sundakeun bae tah raditu billah teh. Da loba jelema nu teu rumasa leungit dumeh katalar. Disagedengeun katalar kawasna bae teu rumasa leungit teh dumeh make basa Kangjeng Nabi. Ku basa Arab. Jadi teu karasa leungitna. Da asana mun disundakeun mah ebreh pisan leungitna teh. Mangga urang make basa Tanjung Laya. Raditu billahi robba nun Gusti. Jisim abdi pasrah, jisim abdi ikhlas, jisim abdi rela, jisim abdi ridho di pangeranan ku Allah. Geus leungit ta tepi kadinya. Encan da moal hadir ka dieu lamun teu ridho di pangeranan ku Allah. Nu mana atuh nu leungitna? Engke heula urang papai.
abdi Gusti ridho di pangerananku Allah. Pangeran nu mana? Pangeran nu ngaranna Allah. Kumaka dituna nun Gusti jisim abdi teu ridho ka bina-bina, bahasa kasar nama teu sudi abrig-abrigan mun nu mangeranan jisim abdi teh lain Allah. Da abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah. Allah nu mana? Nu ahad, nu ngan hiji-hijina teu hayang teu sing boga pangeran loba. Kumaha mun pasea pan pangeran teh gagah, pasea nu gagah mah bakal ucutan kabeh. Abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ahad, nu lam yalid walam yulad, nu teu anakan nu teu incuan. Teu hayang teu sing boga pangeran nu loba anakna. Boro-boro loba boga anak hiji ge teu ridho. Rugi ibu boga pangeran nu boga anakna. Usum urang barang penta da memehnya ah ka batur teh meureunnya ah ka anakna heula. Allah nu teu anakan nu teu incuan, nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah, nu tara kaeuntepan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Teu hayang teu sing boga pangeran nu sok sare. Rugi usum ngadoa abdi manehna keur malor. Da pangeran abdi nu ngaranna Allah mah tara kaancikan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Ruksak jagat mun Allah nunutan. Pan bejana Nabi Musa kungsi dicoba. Bisi maneh teu percaya jeung can yakin yen Allah tara nunutan pek cekel Musa ta botol ku maneh ngantong sare. Pan nyekel botol teh Nabi Musa teh malotot atuh da jelema. Nya jurig dulu teh pan euteup kana tarang. Lain nunutan gebro we botol naragrag. Ceuk pangeran tah tempo mun kami nunutan saluk ucutan jagat. Geus leungit ka tepi kadinya encan sawareh mah. Di dinya ge sanyana mah geus loba nu lalesot. Enggak, udang teras gitu. Anu mana atuh pagojali nu leungitna? Ke karek tah hiji. Bieu teh nyebutkeun ridho di pangeranan ku Allah. Ari ngomong teh boga konsekuensi ceuk urang dayeuh mah. Boga akibat cara dahar ngomong teh. Di mana dahar seubeuh aya akibatna, WC bagianana. Cara sare dahar teh. Di mana lalaki sare jeung awewe aya buahna, bareuh beuteung. Tak ngomong ge seperti kitu lamun ceuk lamai abdi ridho di pangeranan ku Allah kumaha akibatna nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah tah di dieu mimiti leungit saha di antara nu hadir di dieu nu ridho dititah ku Allah malah aya jelema nu sompral ka sim kuring nu mawi abdi mah pagojali teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna pokna teh. Eta urang dayeuh teh bega kitunya. Cara urang kampung we. Ngan pedah teu dipokeun kitu di kampung mah ari lakuna mah persis cara nu ngomong kitu. Abdi mah pokna teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna. Nitah itu, nitah ieu. Ceuk sim kuring babari mun anjeun mung di pangeranan ku Allah babari ka bina-bina geura ngacleng geura nyingkah ulah aya dina jagat kagungan Allah. Jig teangan sugan aya sajengkal mah bumi langit nu lain nu Allah. Ieu mah ari cicing di jagatna betah usum dititah ku nu bogana kalaka ngajebian. Kapan teh cager tah mah. Model kaum ibu lamun embung dititah ku salaki entong cerewet dicaritakeun di unggal imah. Ngewa, bapak budak mau di imah tu kaur cicing. Nitah nganyuk rokok, nitah mencetan, nitah naheur cai. Loba panitahna tong dicaritakeun kitu ngewa era neuk teuk curug dina tuur tah mah. Cumun nu mawi abdi mah mung dititah ku salaki teh babari mun mung dititah ku salaki geura menta diserahkeun. Dageus diserahkeun ge moal dititah. Sok aya jelema nu nitah popotongan. Tara aya
Ieu mah dipihukum ku salaki hayang ka bina-bina, malah salaki sore-sore dangdan meusan ge deka mana ujang bapak sia teh sieun direbut batur. Ari usum ditita dicaritakeun di unggal golodog teu cereg teh. Cicing dina jagat kagungan Allah betah ka bina-bina usum nu bogana nitah jeung nyarek kalah ka ngalawan. Saha jelema nu teu betah cicing di alam dunya. Cirina dina alam dek nyampurkeun kana kamajuan teh jelema teh beuki betah di dunya teh. Sieun paeh teh dititah balik ku nu bogana teh sieun ka bina-bina. Mangkaning bakal dititah balik teh sararea oge. Sedengkeun Allah mah di mana nitah balik tara meunang ampun. Kamari di ditu aya nu paeh da teu beurang dicarek ku sim kuring. Ceng teh tong waka atuh mang ngoloyong we terus. Sedangkan Allah teh tukang nitah. Tah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah urang Cicalengka kedah aya buktina. Kumaha buktina teh? Nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah. Ari datang nanti Allah mah panitah boro-boro anu hampang nu berat ge abdi ridho migawena. Cek Allah teh maneh salat abdi ridho salat naon berat na Gusti 2 menit ge anggeus tur lain keur kauntungan Allah keur abdi sorangan. Cek Allah teh zakat atuh maneh abdi ridho ngaluarkeun zakat da rezekina ge lain nu abdi kagungan Allah untung teu nitah dibikeun kabeh ge. Teu pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng. Kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima da eueuh beratna sanyana mah panitah Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir. Cek Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa naon beratna Gusti teu pira sabulan dina sataun untung teu nitah ninggalkeun dahar beurang jeung peuting ge. Ieu mah ukur sabulan dina sataun bari teu beurang wungkul hakikatna mah minahkeun barang tuang siang ka wengi naon beratna mangga ridho. Cek Allah teh munga haji atuh maneh abdi ridho ibadah haji naon hesena teu pira sakali dina saumur hirup kitu ge lain keur ka sararea ukur keur ka jelema anu mampu. Abdi mah teu mampu teuing boro-boro keur ongkos ka Mekah dahar ge mangi sore henteu isuk. Sanajan kitu moal disiksa ku Allah da bersyarat ka Mekah mah. Sanajan abdi Gusti teu init ka Mekah usum tatangga angkat ka Mekah mah pan abdi syukuranana mah dionang. Sanajan teu nganterkeun jeung teu mapageun ka Batawi pan usum datang ti Mekah mah tatangga korma butut wae mah tepi kana rompong. Cek Allah teh belaan atuh agama kami tadi dia ya awas ya. Abdi ridho melaan agama Gusti kunaon Gusti melaanana? Ku duit nu aya di maneh kop keur masjid keur madrasah keur pasantren keur yatim keur piatu mangga da rezekina ge lain abdi sok aya nu kitu di dieu. Tah karasa leungitna teh ayeuna mah. Cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku tanaga nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun. Aya nu masrakeun tanaga keur melaan agama. Sakalian ngomean kenteng masjid nu bocor ge teu boleh kudu diburuhan wae pan. Cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku ilmu nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun. Belaan atuh agama kami kunaon Gusti ku nyawa nu aya di maneh heug di mana jeung iraha paehna. Tapi ka amis yang harapan paeh teh. Tadi dia nu ridho lepas nyawa melaan agama Allah. Asana eueuh gamarna. Dasanya nama loba jelema nu mungeun ngalakonan salat teh da lain teu percaya kana parentah salat. Sieun teu pira sieun nyeri cangkeng. Boro-boro leungit duit jeung leungit nyawa, panyakit cangkeng eunteuk geus keung. Tah, karasa leungitna teh. Ulah penuh ya dijejeleh ku sim kuring. Leungit itu nupang ke rumah sana teh urang desa nyaeta kulantaran rumah sa pabinihan agama teh tadina pabinihan ilmu agama leungit di urang teh leungit pisan Sayyidina Hamzah tapi ka amis
keluar isi beteng teh pan kungsi Kangjeng Nabi ngawitanana ngimpen heula keluarga kami bakal aya nu jadi modal pangheulana dina ngabelaan agama tapi ka usul pan Sayyidina Hamzah mun tiasa mah ya Rasulullah usulkeun jisim abdi wae nu pangpayuna tapi ka kitu Sayyidina Hamzah teh anu di jarahan ku urang di Uhud simkuring kapungkur tuh sareng Mang Haji jarah dirinya ngingat jelema teh urang Indonesia teh calon jamaah haji anu di Madinah di payunan Rasul jeung di payunan Uhud teh ngingat cedek kunaon Mang mani cerik teh ka bina-bina teuing ngangres abdi ningali suhada mulia Sayyidina Hamzah wani nurutan kitu wantun cek simkuring sanyana sumuhun di dieu wani sa teh meureunya da tepi ka Indonesia mah boro-boro wani kitu bet nurutan nyuguhan semah gitu pati hayang pan huap semah teh dikontrol unggal kecap jeung unggal huap mangga bari direretan bobokona bisi dekok karaos ta leungitna tah leungit pisan tembung dititahna naon ge semun pokok jalida abdi ge ridho dititah ku Allah mah kan tenan dina pelebah dititah mah loba nu ridho da Allah mah di mana nitah teu boleh nyadiakeun buruh jadi leungit lillahi ta'ala na teh dumeh inget kana buruhna we nu matak di payunan barudak mah ganjaran teh tong pati ditemong-temong teuing hariwang bisi ngagajleng ibadahna teh tina nawaitu lillahi ta'ala kana jual beuli jeung pangeran tapek maca salawat sakieu engke bakal babari boga salaki geredeg maca salawat aya ribuna geus aya genep 5 bulanna becan anu nyampurkeun wae pantungtungna jadi ngewa kana salawat aya ganjaran teh ngan payunan barudak tong pati ditemong-temong teuing hariwang barudak teh lain barudak umurna barudak sisirahna kaum muslimin anu mulia jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah semuhun lah ridho abdi ge dititah mah teu kaci teh lamun teu ridho dicarek sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah tukang nyarek ka jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah asal Allah we nu nyarekna boro-boro karena perkara nu pait sanajan amis ari Allah manu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana aya nu ridho dititah jeung dicarek wah sim kuring ge gamarna cek kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya lamun teu nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh di desa mah di kota mah ukur nurutan urang desa resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah geuning ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci abdi ridho ngeureunkeunana cek barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh tadi saseloki mah 2 seloki hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah nya kapan mabok teh teu ecreug jadi geus cager eta jelema mah hayang ngajaran teu cager di Bandung mah Gusti nu agung Gusti tapi ka kitu da meujeunna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah kaum muslimin anu mulia jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah sumuhun lah ridho abdi ge dititah mah teu kaci teh lamun teu ridho dicarek sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah tukang nyarek ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah asal Allah we nu nyarekna boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana aya nu ridho dititah jeung dicarek wah jisim kuring ge gamarna
kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya lamun teh nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh di desa mah di kota mah ukur nurutan urang desa resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah geuning ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci abdi ridho ngeureunkeunana ceuk barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh ari saseloki mah 2 seloki hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah nya kapan mabok teh teu ecreug jadi geus cager eta jelema mah hayang ngajaran teh cager di Bandung mah Gusti nu agung Gusti tapi ka kitu da mujahna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah abdi mah kitu sate Gusti sugan teh teu dicare ku Allah da abdi mah teu terang ayeuna mah geus terang geuning Allah teh nyarek abdi nginum arak teh abdi ridho ngeureunkeunana da jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah mun ngalakukeun goreng teh da lain lantaran rek ngabantah kana aturan Allah teh nyaho we model urang Arab sabada Nabi narima wahyu terus Nabi ngajarkeun salat terus hijrah ka Madinah kapan harita can aya larangan nginum arak can aya larangan ngadu can aya larangan utang itung can aya atuh sahabat teh lolobana nu resepeun nginum arak mah ngageleg-gek we 7 drum sakali nginum meureun Kangjeng Nabi satuju teu satuju ka bina-bina dicarek teu dicarek ku Nabi dan Nabi mah tara nyarek ari Allah can nyarek mah ngan Kangjeng Nabi teh ngeluh ke Gusti abdi teh resep nempo umat abdi Gusti nginuman nu karitu patut eta jelema geus cager bet ngadadak hayang teu cager jeut we turun panyarekna innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton bejakeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat reketek harita keneh eureun ngadadak harita keneh bari sing jerungkal tobat ceurik lahir batin ngan teu dihampelas we peujitna ge bakat tingku sieun aya tapakna tapi ka segruk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah mangkaning abdi tukang kikituan teh kumaha ayeuna geuning Allah bet nyarek kumaha ceuk Nabi keun bae nu ka tukang mah da pan Allah can nyarek da aturan Allah mah tara berlaku surut poe ieu datang larangan ti poe ieu ulah migawe poe ieu ngarti ti poe ieu kudu migawe nu ka tukang mah teu diitung dipupus we ku astagfirullahaladzim kade cek Allah teh eta arak eta ngadu tugah teguh kana piuntungan jeung pirugian batur borosot boga anak wah irung potongan kieu mah ieu mah pi RT-eun wah ceuli rebing kieu mah ieu mah pi jenderalun pi beunghareun pi miskinun kalakuan kitu teh eta teh dicare ku Allah eureun harita keneh cek Allah teh eta teh min amali syaiton pagawean setan lumayan Pak Haji lamun pagawean me we nya lumayan lamun cek Allah teh kade nginum arak jeung kitu peta teh min amalil me lumayan tah mah ieu mah pagawean setan dasanya nama boro-boro pagawean setan atuh pagawean orok we dipegawe ku aki-aki da moal pantes kapan orok teh sok ngempeng lain tapek isuk injem empengna pake ka Cicalengka make oto, make kodok, make cawat, heug ngempeng aki ka Cicalengka. Ya, aku teu disurakan ku barudak. Cacak pagawean jelema lantaran teu sadarajat jeung teu samartabat dipake kudu teu sadarajat teu pantes. Komo pagawean setan. Lamun dina hate geus boga modal ridho dititah ridho dicarek ku Rabbul Alamin, kadituna mah babari dina hirup kumbuhna mah. Cek bahasa orang kota nama dalam konteks sosial mudah sekali gampang pisan dina hirup kumbuh nama eta mah eueuh bedana cara mobil we dina greg hayang gancang mah prekeun mesin lepaskeun persneleng tinggal kuat teh nyekel setir tepi kalimbangan ngagorolong tah mah
babari teu kudu capek hansip mambatahan, teu kudu polisi ngudag-ngudag jelema nu teu ecreug, teu kudu ajengan tepi ka ngorok ngajak bager jeung nyarek salah. Eta mah karinoelan jelok ditoel jelok kana hideng teh babari. Babari kumaha kari ngagorolongkeun da geus boga modal ridho dititah ridho dicarek kumaha kadituna nun Gusti jisim abdi ridho nyarek batur. Nu hadir di dieu ridho nyarek batur, ridhonya nyarek manaon susahna. Nu ridho di pangeranan ku Allah mah lain ridho nyarek batur wungkul, tapi ridho abdi Gusti dicarek ku batur. Asal nu nyarekna we bari panyarekna cocok jeung dauhan Gusti Allah. Boro-boro bijil ti jelema tangkal kai nyarek salah ka abdi didenge ku abdi. Asal eta omonganna cocok jeung dauhan Allah. Boro-boro bijil tina sungut jelema tangkal kai oge digugu. Pan urang mah lain lamun budak negor ka kolotna teh, bah eta teh lepat abdas kitu peta teh, cucungik sia budak ololeho pan kitu lin. Tara kitu jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah. Ridho pisan. Boro-boro bijil tina bibir jelema, kajen bijil tina bujur hayam ari enog rontok. Kajen bijil tina bujur widadari misalna ari hitut cocokan irung. Ngan moal aya widadari hitut. Da suci tah mah. Ridho nyarek ridho dicarek, ridho negor ridho ditegor. Abdi Gusti ridho narima pamere ti batur. Ridho ibu dibere ku batur. Ridho naon susahna nangkarakeun leungeun. Teu kaci teh ridho kieu wungkul mah kudu ridho kieu. Abdi Gusti ridho dibere batur, abdi ge ridho mere batur. Abdi ridho narima pamere, abdi ge ridho ngaluarkeun perkara pikeun kabungahan batur. Abdi ridho nyalahkeun batur, abdi ge ridho disalahkeun batur. Asal nu nyalahkeunana bari nyalahkeunana teu patukang tonggong jeung dauhan Allah Rabbul Alamin. Sok pilihan dah aya nu nyesa dina hate hiji mah. Asana mah ludes asana mah. Ningali gambarna siga kieu mah. Da hadir ka dieu ge tadi sim kuring sakitu jauh pan heula sim kuring beda sajam jeung mustamina teh. Ari dalilna mah loba kunaon telat nu mawi telat tarawehna di abdi mah. Sumuhun lah pagojali cerewet-cerewet deing enjing mah abdi ge bade ridho seperti nu bieu teh ya. Nya hatur nuhun paberihan ridho ti bareto encan. Niat-niat atuh ti ayeuna. Nya edek isuk mah waspada ka para santri. Sing jadi mubalig nu mampu engke mereskeun masalah ieu. Waspada. Sabab loba jelema nu nawaituna rek mikaridho Allah tapi lain dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Tungtungna mah tinimang meunang pala kalah ka palu. Mangkaning ayeuna usumna. Pan kitu ngomongna teh, cerewet deing lah. Pokona mah nyembah we ka Tuhan Yang Maha Esa. Manunggal jeung Allah menyembah sujud. Ibadahna mah sabisana we tong cerewet da agama mah kabeh oge bener. Pan kitu pokna teh. Padahal innad dina indallahil Islam. Agama mah kabeh oge bener, ibadah mana mah kumaha we sabisana rek ngulon rek ngetan rek ngidul rek ngaler rek jungkir rek balik rek warondang nang karat ge nu penting mah ibadah we kitu pokna teh. Cek sim kuring na ibadah teh kitu cara dahar. Ujang nu penting mah melendung we beuteung naon we asupkeun rek kejo gaplek rek kejo poe rek batu nu penting mah eusi beuteung nah kitu. Nu penting mah ujang sare ulah sorangan pek dek jeung jelema heug parawan pek randa jig jeung embe ge teu naon-naon nah kitu. Cuman kada kumaha tuh abdi ari rek mikaridho Allah teh supaya dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Ulah teueung. Jurut we pangeran nurunkeun agama pinilih menang milih anjeunana cek pangeran teh ulah ragu-ragu yeuh innad dina indallahil Islam gubrag we lungsur agama Islam cek pangeran teh bisi maneh rek mikaridho kami kade ulah kaluar dina jalan nu dipikaridho ku kami nyaeta agama nu menang milih kami Islam ngaranna. Anak gubrag teh Islam lungsur ke alam dunya katarima ku jelema nu geus boga modal dina hatena ridho di pangeranan ku Allah ridho dititah jeung dicarek. Teu hararese datangna Islam teh dirawu dipangku dipika sono dipika bogoh disambut ku lahir jeung ku batin ku macek bibirna
wabil islami dina. Osok aya nerangkeun kieu teh osok tara. Cek bibirna teh wabil islami dina. Kumaha cek hatena? Nun Gusti jisim abdi ridho di agamaanku Islam. Kumaha kadituna? Abdi ridho dititah jeung dicareku Islam. Ari agama Islam mah nu nitah jisim abdi boro-boro nu hampang sanajan berat abdi ridho migawena. Ari bijil tina agama Islam mah boro-boro nu amis sanajan boro-boro nu pait sanajan amis karasana ngeunah ku abdi. Lamun agama Islam nu nyarekna abdi ridho ngeureunkeunana. Mangkaning agama Islam teh agama nu pangcerewedna, jaba cerewed teh colonos. Cara ucing ari asup teh tara bebeja. Agama Islam ge kitu. Colonos ka mana-mana, nutur-nutur di mana amplok jeung salah, teu pilih bulu, teu panca kaki, teu ka santri, teu ka kiai, teu ka kopral, teu ka jenderal, mun katempo salah kontan nyarek. Ih ngeunah we, dari do kanu ngirimna. Ari pangirim tinu dipika ridho mah tinu dipika cinta boro-boro perkara anu ngeunah nu teu ngeunah ge ngeunah we tinu dipika cinta mah. Pamere ti kabogoh ngeunah we. Pan ieu aki-aki nu hadir di dieu teh piraku keur ngora mah teu kungsi bobogohan nya. Ngan beda bobogohan kolot baheula jeung budak ayeuna. Da kolot baheula mah bobogohanna teh paling minangka pangroyalna teh dina antara galeng jeung galeng. Siligupai ku carecet baheula mah. Nya da budak ayeuna mah teu nyahoun carecet kelebet teu nyahoun. Pangirim ti pipa majikanun tinu dipika cinta ngirim rujak hiris kajeun asin molelel ngeunah we. Dati ka bogoh. Allah nu maha dipika bogoh ngirim agama tur mulia luar biasa. Da teu kaharti ku akal mun nolak. Bohong tah cintana ka Allah teh mun nolak kana pangirimna. Kumaha cerewed? Mangga sanajan cerewed. Kumaha colonos? Mangga sanajan colonos. Nutur-nutur ka mana-mana Islam. Ibu init ka pasar dek dagang. Usum ngajual beas, di mana meuli letteran ditotog. Di mana ngajual letter diganjel ku lilin, da teu nyaho teh. Oh, Islam nyampurkeun kana letteran. Wailul lil mutaffifin. Awas awas neraka wel keur jelema nu ngurangan atawa nambahan timbangan. Reketek eureun harita keneh. Bari kumaha cek bibirna? Astagfirullahalazim. Abdi teu terang kieu sote Gusti. Sok aya anu kitu tah. Kalah ka amek ka kiaina ge cerewet deung kiai teh. Kitu pokna teh. Utrak barudak ngora ngobrol jeung pipa majikaneun dihanapeun tangkal kersen. Lila teuing waktuna tepi ka tengah peuting. Lol Islam nyampurkeun kadinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Raketak eureun. Boro-boro prungna jinah teh perkara nu bakal ngadeukeutkeun kana migawe jinah ge singkahan. Jauh geuwat. Teu amek. Kecewer kehampangan nyingharep ke belah kulon. Lol Islam nyampurkeun. Teu sopan. Sabab ti Indonesia kiblat teh aya di belah kulon. Teu sopan tah kehampangan teh ngaler atawa ngidul. Mengkol teu amek. Tangunyar keur kulem sampean ke belah kulon. Lol Islam nyampurkeun kana tempat tidur. Ceker. Teu amek. Dipengkolkeun we harita keneh oge. Pendekna naon bae nu dicarek ku Islam. Mani ridho, mani nikmat ngeureunkeunana teh. Tara amek, tara kerung. Ka mana ari Mang Anu nu mawi tuh hoyangeun ka dieu. Nah kunaon Mang teh hayang ka ditu Mang? Lah sebel nyiniran ka dewek pokna teh. Lain nyiniran da Islam lain tukang sisinir, tukang toplak. Islam. Sok ta pilihan aya nu nyesa di dieu. Keheul atuh da. Mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa pugu ayeuna desa nu pangheulana ruksak. Ari agama Islam sumberna teh Al-Qur'an. Kalamullah disebutna ge. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teu leumaneun memeh boga parabot. Jero Qur'an teh mun di laut mah kolombo. Teu dicarek neleuman Quran, malah sok aya jelema kiai baheula mah
licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meuni teu meunang neuleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tang ngomong teh. Pugu ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan. Waspada bisi rek neuleuman eusining Al-Qur'an, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Telum di laut nu jero teu mawa parabot mah teu cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we tah mah. Neuleuman Quran teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka tah mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur. Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Mangkaning ayeuna mun digara gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan gini. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh ya. Semua ulah diteleuman, tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokok mah dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot nu bieu cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu. Imanna mah aya kandel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kandel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kandel tahajud teu tinggal duha komo. Jol cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaramena we. Nini da batur mah ti mangkukna geuning salat teh geus ngarep ngetan, ari maneh kecok teuing tong gujrut urang nuturkeun batur we urang. Cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagodali heug hayang neuleuman Quran teh entong keung. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah, bari dibere kalungguhan salaku nabi, dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag gue. Ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh, tetelakeun eusikna, contohan ku anjeun migawena. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi lungsur ka alam dunya. Teu hararese da dina hate geus boga modal, hiji ridho di pangeranan ku Allah, dina harti ridho dititah jeung dicarek. Dua ridho di agamaan ku Islam, dina harti dititah jeung dicarek. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi teu hararese. Dirau, dipangku, dipika sono, dipika bogoh.